cobi manawi akang Ari masih kene uninga hartosna babasan anu bari ku simkuring disebatkeun. Kang Ari buntut kasiran naon hartosna Kang? Menurut kasiran sekarang abi mah dina rambut dibuntut dia di kasiran dia dibengkeut. Oh gitu, hartosna teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Jayus di mana we ayana. Wilujeng depang deui sareng acara Koropa Kang Jayus di channel Kang Jayus. Kiwari simkuring kaleresan nuju aya di salah sawios landmarkna urang Sunda atau napi landmarkna Jawa Barat, ikonna de Jawa Barat nyaeta Gedung Sate. Dina dinten Minggu kaping 16 Desember 2018 simkuring bade nyobian milarian sawatara urang Sunda di dieu bade naon namina teh ngayakeun eksperimen deui sapertos anu Koropa Kang Jayus anu jirangan anu kahiji anu saminggu kapengker. Tah ayeuna simkuring bade nyobian milarian ka anu araya di dieu ka pengunjung nu aya di gasibu ieu anu aya di payunan Gedung Sate ieu. Cikan urang masih di patarosan ayeuna simkuring upami kamari mah simkuring naon namina teh ngaguar ngeunaan undak usuk basa anu digunakeun dina basa Sunda taki ayeuna mah simkuring bade nyobian naroskeun ngeunaan babasan sareng paribasa. Cikan urang Sunda anu aya di dieu anu aya di Bandung nu aya di payunan Gedung Sate anu aya di gasibu ieu masih keneh aruninga henteu ngeunaan naon artina babasa naon artina paribasa sareng contoh-contoh babasan sareng paribasa. Hayu urang nyobian milarian target-target anu kersa di wawancara ku Kang Jayus. Nanging simkuring sateu acan ngaguar atau napi sateu acan naroskeun ka wargi-wargi anu aya di gasibu ieu simkuring bade ngajenrekeun heula naon ari anu disebat babasan, naon anu disebat paribasa. Babasan teh nyaeta sawatara kecap anu hartina teu sarua jeung harti sawajarna. Tapi ilahara mah geus kamapung ku sararea. Maksudna dina babasan eta teu bisa dirobah deui bahasana atanapi dilemeskeun atawa dikasarkeun. Contoh-contoh babasan di antawisna wae aya dulang tinande, kawas aul, nyalindung ka gelung, buntut kasiran, hampang birit, bodo alewoh, ilmu ajuk sareng rea-rea deui contoh anu naon namina teh anu kalebet kana babasan. Sedengkeun anu disebut paribasa nyaeta tanapi dina bahasa Indonesia mah panggilan peribahasa. Hartina teh sarua jeung ibarat, upama, biasana, lir, baku jeung saterusna. Contoh-contoh paribasa di antawisna wae adat kakurungku iga, caringcing pageh kancing, saringset pageh iket, banda tatalang raga, ari di arah supana kudu daek dijaga catangna. Terus upamana deui aya ari umur geus tunggang gunung tapi angen-angen masih kene pecat sawed da. Eta paribasa. Janten dina anu parantos dijelaskeun tadi di tiasa dibantun kacindekan ciri-ciri babasan jeung paribasa. Di antawisna wae hiji kailaharanana lamun babasan ngagunakeun kecap jiga, siga atau napi kawas. Dua contohna ada napi bebedaanana nyaeta lamun babasan mah
ilaharna ngan mangrupakeun dua kecap atawa leuwih. Lamun paribasa mah biasa nama sok leuwih panjang. Sapertos tadi contohna buntut kasiran ngan aya dua. Ari buntut naon, kasir naon, kan eta benten. Teu tiasa digantosku buntut gaangeun dah, janten kitunya. Nah, janten ayeuna urang cobian urang taroskeun ka wargi-wargi anu aya di sabudeureun Gasibu sareng Gedung Sate ieu cikan masih keneh uningaeun henteu kana babasan sareng paribasa. Baraya Kang Jayus dina dangget ieu simkuring parantos ngabantun dua kaos anu sapertos kieu seratanana Koropa Kang Jayus, YouTube Kang Jayus. Tah dua kaos ieu aya anu kelirna hideung sami Koropa Kang Jayus, aya oge anu kelirna upami dina urang kaenwak nyebatna teh baby blue. Tah ieu dua kaos ieu baris dihaturkeun ku Kang Jayus ka baraya anu tiasa ngawalor karena patarosan anu bade disanggakeun ku Kang Jayus. Ayo urang pilari targetna. Alhamdulillah simkuring parantos pendak sareng Kang Sai deh. Kang Alpin sareng Teteh Sa? Teh Sinta ti manten Kang kawit? Ti Garut. Wah, kaleresan sami. Teteh ge sami ti Garut. Dah, ayeuna wang calik we nya supados raos ya. Kang, dina basa Sunda aya anu disebat babasan, aya oge paribasa. Tah, ayeuna Kang Jayus sami akang ge ti Garut Kang, di Santolo. Oh, Santolo. Di Pameungpeuk. Nanying tos 20 hiji tahun di Bandung. Nah, contoh babasan sapertos kieu. Naon hartosna buntut kasiran Kang? Buntut kasiran. Cik, uningat teh buntut kasiran. Jalmi anu pelit laras teh. Upami dulang tinande uningat teh. Ada Kang. Oke, ayeuna patarosan anu salajengna kawas aul Kang. Uningat teh kawas aul. Maneh mah meuni geuleuh kitu kawas aul geuningan. Uningat teh kawas aul. Henteu. Nyalindung ka gelung Kang. Nyalindung ka gelung teh. Upami hampang birit. Hampang birit. Mohon. Sok nguping da sok ngadangu dara. Anu salajengna bodo alewoh. Bodo alewo eta. Alhamdulillah Kang Jayus parantos pendak sareng target anu kasakitu kalina sareng akang saya deh. Sareng Kang Ari. Kang Ari di manten Kang kawit. Abi lagi di Sasa Gantung. Sasak gantung teh anu pengker iya kan nu sakeun Dewi Sartika kalebet nya. Dari Sasa Gantung mohon. Laras. Laras. Tah Kang dina basa Sunda teh sok sanaos ayeuna ilara orang Sunda tos arang langki nya nu ngagunakeun babasan sareng paribasa Kang. Cobi manawi akang Ari masih kene uninga hartosna babasan anu bari ku simkuring disebatkeun. Kang Ari buntut kasiran naon hartosna Kang? Buntut kasiran seterang abi mah dina rambut di buntut dia di kasiran dia di bengkeut. Oh gitu, hartosna teh. Janten numutkeun Kang Ari mah buntut kasiran teh buntut anu dina rambut dipengker saurna teh. Mi kawas aul Kang naon hartosna? Aul kirang terang ya. Kirang terang. Upami dulang tinande Dulang tinane mu ieu teh bahasa teh abdi teh katos ngadangu mu harus ada tempatos Tempatos abdi terang. orang Sunda asli oge mun. Punten. upami nyalindung ka gelung naon Kang hartosna? Gelung mah harus ieu nya nyalindungna tapi hartosna di dalam perut. Mangga ke bapak baru nya. Lucu aja Kang mah. Nyalindung ka gelung bodo alewoh kan. Modal ewo nya istilahna bodoh we jalmina paedan kitu. Mohon. Pura-pura siga kan dipayunkeun siga nu pinternya padahal bodoh alewo gitu bodoh anjeunna teh. Saharusna udah pinter gitu. Mohon. Upami ilmu ajug. Ilmu ajug
cuma kita terang-terang maka dihapuskan Bapak. mohon. Jadi kieu Kang. Upami tadi buntut kasiran, hartos nate pelit Kang. Nyalindung ka gelung, hartos nate naon namina teh nyalindung ka awewe Kang. Maksudnya kieu ya. Awewe nate nu gawe naon meh nama gawe henteu naon. Jadi barang tuang na pon mah kumaha ceuk pamajikan. Kawas aul teh monyet Kang. Anu sok ciciduh wae pami jelema sok ciciduh wae ku mencerot ada sebutna teh kawas aul. Teras tadi aya bodo alewo. Bodo alewo teh jalma bodoh tapi daek nananyakeun daek tanya gitu. Jadi walaupun bodoh tapi mana teh hayang apal weh gitu sok naroskeun ka batur teh. Ieu naon kieu teh naon kieu. Tah janten dina hartos anu positif eta mah Kang. Mun bodoh tapi daek nanya gitu. Janten sabalikna tina bodoh ka totoloyo. Pami bodoh ka totoloyo mah geus mah bodoh tapi mung nanya gitu. Nya kalangsu we mangprung ka ditu na teh. Kirang muningan nya nu ka ditu mah nya. Mangga teh. Nuhun ya kan. Ieu mah jigana daek teu daek kudu milariana teh anu tos rada sepuh. Da nonoman teh geuningan kana babasan jeung paribasa teh tos jarang anu kuninga. Janten ieu mah daek teu daek kedah milarian target anu rada sepuh. Ayo urang milarian anu rada sepuh, mudah-mudahan pirakulah nya ari nu tos rada sepuh mah. Tadi ge si Kang Ari kan tos sepuh tapi buntut kasiran ngadoan kepang. Ayeuna barang nyobian ya sareng Akang saha Kang? Uus. Oh, Kang Uus. Kang Uus uninga bahasa Sunda babasan hampang birit. Naon Kang? Pemi hampang birit mah ieu di Piwarang. Ieu kumaha maksudna di Jantan gampil di Piwarang. Gampil di Piwarang, leres Kang. Upami nyalindung ka gelung Kang, naon hartosna? Nyalindung ka gelung mah jantan nyalindung kanu ieu ka wargi panginten nya. Eta nabi ka gelung, gelung ilaharan nu nganggo gelung saha? Saudara nya ka Nu sok nganggo gelung. ibu Tapi dina hal ieu mah bojo. mohon Bojo gitu. bojo Pami kawas aul kenaon Kang? awas aku paminta lepat mah Cika hilap naon? deui atuh. Pami dulang tinande naon Kang? Dulang tinan deh. Ya, dulang tinande. Tangtos Akang sok ngadangu kan nya sadayana ge ieu ge. Mohon hilap deui aduh. Wah, Pami ilmu ajuk. ilmu ajuk mah ilmu ti rama gitu. Upami bodo alewo Bodo alewo tataros kedah tiasa tataros. kerasa tataros. Mohon Upami buntut kasiran. buntut kasiran Tadi atasnya pedit. peditnya. Mohon. Tadi nu kawitannya tadi atasnya. Mohon. Kasiran. Ngalindung kang gelung dulang tinande. Upami adat ka kurung puiga. Adat ka kurung ki gama sulit ati Pak. Sulit hati. Mohon. Tapi Jantan sulit teh. jadi hese ngarobah. Mohon. Ngarobah kalakuan anu goreng gitu. Adat ka kurung ku iga. Mohon. Tapi tong ditamihan adat ka kurung ku iga bakar gitu kan. Kenyinya. Ya. Pami sarincing pageuh kancing, saringsep pageuh iket. Naon tah hartosna Kang? Oh, misalkan kieu tah ka zaman kampungkur mah. Ieu wadia balad. Ayeuna urang kudu carincing pageuh kancing, saringsep pageuh iket. Musuh geus deukeut. Kada iya kada sauyunan Pak. Kudu sauyunan. Mohon. Ah, gitu. Mohon. Upami banda tatalang raga. Bana tatarang raga mah nya sepertos ieu. Mohon. Bana jantan Harta anu dibaga ku urang teh anu bakal nulungan ka urang. tanya mohon. Upami ari umur tunggang gunung, ari angen-angen pecat sawet, kita naon hartosna. Ari umur tunggang gunung, ari angen-angen pecat sawet. Kinten-kinten ya naon maksudna. Umur tukang gunung Ari angen-angen pecat sawet.
Hilap deui, Pak. Hilap deui gitu nya. Oh, Kang Uus parantos tiasa ngawaler sawata sababaraha patarosan sok sanaos seueur oge anu teu kawaler nanging kanggo apresiasi sakit oge tos uyuhan Kang dan harus kanu sanes mah tadi seueur anu teu tiasa ngawaler. Tah ayeuna minangka katineung ti sim kuring Kang aya kaos koropak Kang Jayus. Koropak Kang Jayus sami sering nu sim kuring. Tah ieu channel YouTube anu abdi Kang Jayus. Ke ka wargi-wargi tah kitu tingali. Urang aya di YouTube da Kang Jayus itu tayangan gitu idanya. Tah ieu kagegelan kanggo Kang Uus. Kaos ukuran L cekap rupina mah. Hatur nuhun Kang Uus. Tak geringan baraya Kang Jayus hiji kaos parantos keluar kanggo segmen koropak Kang Jayus episode anu kadua sok sanaos hese beleke naros ka wargi-wargi nu aya di sabudeureun gedung sate ieu sing horeng babasan oge paribasa dina basa Sunda teh tos arang langka anu nganggo sok sanaos memang tara dianggo dina paguneman sadidinten nanging urang teh teu aya lepatna upami urang tetep uninga kana sanes kanten naon hartosna tina babasan sareng paribasa eta nya inti namanya kanggo ngetang-ngetang ngamumule kana bahasa Sunda gitu tah. Baraya Kang Jayus ayeuna Kang Jayus parantos pendak sareng ieu keluarga nyebunya sekeluarga sareng ibu saha teh? Wina. Sareng keluarga Ibu Wina. Masih di sabudeureun lapangan Gasebu ieu. Bu Wina sim kuring bade naroskeun. Dina basa Sunda aya babasan, aya paribasa. Tah manawi Ibu Wina uninga hartosna babasan bodo alewoh naon, Bu? Bodo terang tapi tiasa naros-naros itu. Kedah Leres. naros-naros Leres. pelarian Sabalika tina Kebenaran. bodo katotoloyo nya. mohon. Sarang pintar kabalinger. Tah pinter kabalinger oge. Upami nyalindung ka gelung hartosna naon, Bu? Nyalindung kagelung. Nyalindung ka gelung. Nyalindung kagelung. Nyalindung ka gelung. Nyalindung kagelung. ngagantungkeun diri Leres? ka batur. Ka batur anu kuat gitu. Kirang pas. Kirang. Anu nganggo gelung saha biasana? Oh, ka ibu berarti. Ka istri. Ka istri. Janten pami dilareskeun Ketergantungan. kalimana kumaha? Ketergantungan ka istri. Leres. Eta nyalindung ka gelung teh jadi pamegat teh arim damel alim naon da pamajikan urang gawe geus Jadi nyalindung ka gelung. Maneh mah abongkeun pamajikan beunghar menemumul gawe. Nah, gitu. Iya, iya. Nyalindung ka gelung. Upami kawas aul. Kawas aul. Kawas aul. Uningat teh kawas aul. Oke. Upami dulang tinande. Dulang tinande. Awewe mah kudu dulang tinande. Aduh, sering nguping tapi terang hartos. Sering nguping nanging peterang hartosna. Dulang tinande teh kada Bantosan, Bang. kela. Ya, sanes. si Akang nang bantosan. Dulang tinande teh kada tiasa eta ya non sih? Tiasa naon, Nyepeng Nyepeng dulang. sanes. Ulah boros ya, pam telepon mah. Kada jantan, kada tiasa Tiasa jantan naon? andalan gitu kumaha. Biasa dandang. Ari dulang bentuknya seperti kumaha dulang. Oh, bahe wae, oh boros berarti kebalikan. Henteu ada dulang kan bentuknya Dulang kan. gitu. Upami nande teh berarti Nandean. nandean. Iya. Janten dulang ti nande teh istri mah kudu daek narima. Kudu pasrah daek Nerimo. nerimo gitu ke pembahasa Jawa nama. Aya deui buntut kasiran naon? Koret. Terus buntut kasiran. Terus tilu kayaknya nu kawalernya. Tilu
Hampang Birit, Kedah Daekan. Daekan, opat, kawaler. Ilmu Ajug, Manfaat kan. ilmu Ajug. Ajug kuninga. Ajug teh sanes Masjid Alit di Lemur, eta mah tajuk. Ajug teh damar atau nabi cempor. Mohon. Upami cempor tambi damar tapi lilin. Kan pemicaang. Peminyaangan kan kasabudereun. Mohon. Ari hanapeun mah kan poek. Jadi upami ka batur mah tiasa mamatahan Pake ular anjeunna serta eta disebutna ilmu Ajug. Upami adat ka kurung puiga. Atau tetiasa di robih deui Kalau adat goreng nguntos tiasa di robe deui. Caringcing page kancing, saringset page iket. Misalkan kieu, barudak ayeuna urang kudu saringcing page kancing, caringset page iket, musuh geus deukeut. Siap-siap. Siap-siap atau napi tatan-tatan. Upami banda tatalang raga. Sok kuping tah. Sok kadangu kan ya? Banda mah tatalang raga. Harta mah jantan. Naon sih? Harta tatalang darga. Contoh kalimat. Nya wayahna we emas anu dipake teh engke mah kudu dijual. Daek teu daek da ngaranna ge banda mah tatalang raga da geus puguh kaayaan keur kieu. Oh, harta mah enggak susah ya. Harta nu bisa nulungan urang di mana karepet lah gitulah inti namanya. Misalkan ke urang teh kan paminya tiasa nyimpen harta dan di mana waktosna pailit aya naon eta bakal nulungan urang simpenan gitu. Terus aya ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawet. Urgeus kolot. Ka kamera tadi. Iya. Harus nanti. Umur gimana? Ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawet. Urgeus kolot. Kalimahna. Abi mah da alit keneh, Pak. Iya. Abdi oge, abdi ge ngora kene nembe 40. Contoh kalimatnya seperti kieu. Si Abah mah meni teu inget kana umur, ari umur tunggang gunung, ari kahayang pecat, ari angen-angen pecat sawet, hayang ka budak umur 20 tahun. Umur enggak. Kahayang juga budak. Tah, leres. Ku contoh kalimat lagi tos ece situ nya. Alhamdulillah sababaraha tarosan kusim kuring parantos di taroskeun ka Ibu Winda nya. Ibu Winda sareng kulawargina sareng alhamdulillah mayoritas atau napi kasiseureun tina patarosan anu kusim kuring di ajengkeun teh tiasa diwaler. Nah, alhamdulillah janten sing horeng masih kene seueur, masih kene nya seueur lah ka etang seueur nya wargi-wargi Sunda anu masih tiasa kana basa Sunda. Nah, sakali deui sim kuring ngayakeun sapertos kieu teh sanes ngaraos sim kuring langkung ngarti kana basa Sunda. Nanging ieu mah mangrupakeun hiji tarekah kanggo Kang Jayus kanggo ngahudangkeun deui ka wargi-wargi orang Sunda, ka nonoman-nonoman orang Sunda khususna kanggo ngaropea deui, kanggo ngamumule deui basa Sunda. Ulah aya sangkian keur naon ngapalkeun babasan bari basa kitu da tara dipake dina guneman sapopoe mah. Pekeng kitu nya ieu kanggo pengetahuan urang ngumpul, kanggo nya teu aya lepatna kitu nya urang tiasa ngamumule basa Sunda kitu nya. Atuh nuhun Teh Wine so oge teteh sunu sanesna. Iya aya kagagelan ti sim kuring kelirna panginten cocoknya sekarang teteh mah da kanggo istri mah kelirna pami kanggo pameget mah tadi maparintin anu kelir hideung. Hatur nuhun sakali deui Teh Wine. Hatur nuhun teteh ya. Hatur nuhun. Kedah nama opatnya. Hatur nuhun nya sakali deui hatur nuhun.
Alhamdulillah wargi-wargi Kang Jayus dina daget ieu acara Koropa King Jayus anu episode nu kadua parantos rengse dipidangkeun masih di lapangan Gasibu payuneun Gedung Sate Bandung. Simkuring ngaturkeun nuhun kanggo baraya Kang Jayus, wargi-wargi Kang Jayus anu parantos sami-sami nyakseni video-videona Kang Jayus. Tong hilap tetep manco di channel Kang Jayus khususnya dina pidangan Koropa Kang Jayus. Insya Allah sanes waktos urang penak deui dina acara atau napi dina video-video sanesna masih ngaguar ngeunaan bahasa Sunda. Antos acara-acara sanesna, segmen-segmen anu sanesna di Koropa Kang Jayus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.